Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya sim kuring Mang Nanang bade neraskeun hanca dongeng anu katuna kamarinya dina jajar carios nyata jawara ti Gunung Halimun atanapi isi bado gerombang. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyai rasok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia mancok dongeng Mang di mana bae ayana mugi ieu sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tomol sukrep. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados senyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun iku materasna ieu carita jawara ti Gunung Halimun. Sok kaparayun sadayana. Sabda anu murang geus tepi we ka imah laju nyaritakeun kajadian nu geus haranapan di sisi leuweung teh ka Ki Jatmika nu jadi bapana. Nya cenah teu nyalahan si Nyai teh aya datang boga maksud rek balitungan ngalapati ka sabda. Ku sabda oge dicaritakeun nepi ka dertarungna, nepikeun ka tarung teh nepikeun anggeus-anggesan nu akhirna mah cenah si Nyai teh ajal binasa. Kapaksa dipayahan ku sabda. Tah kitu bah, si Nyai teh tos ajal binasa. Kapaksa ku abdi teh diberesan we lantaran si Nyai teh kalebet jadugna gorombolan di ieu wengkon. Saupami teu ditumpes bahaya bakal nyebarkeun paham sasar. Pon kitu deui nyangsarakeun ka sadaya rahayat. Kitu geuning nasib si Nyai teh nya. Nya bener kadang dina perang mah kudu aya nu jadi korban. Urang teh teu bisa mere ampun teu mere kasempatan. Bukituna bah mah geus ngalaman. Rumasa abah oge baheula geus loba maehan jalma. Si Rompang jadi saksina. Kiwari eta podog teh aya dina ceklaan maneh sabda. Nya dipake bajoang. Pasti maneh ge bakal sarua. Bakal loba maehan jalma jahat. Ngan ingat urang teh ulah ngajak-ajak gampang mayahan kasasama. Moh lamun dasarna teh tina kakajeman, dasarna teh tina kajahatan kasasama, eta teh dosa gede. Saupami mayahan teh dosa gede, atuh abi ge meureun dosa bah. Tah lebah di kapan maneh mah dasarna ge pikeun ngabela diri, dasarna ge demi nang tayungan nyawa sasama. Nya nang tayungan rahayat di dieu maneh mah teu dosa. Kapan sanyana maneh mah ukur cukang lantaran we nu saestuna mah paehna si Nyai jeung baturna teh eta akibat amal perbuatanana. Nya wawales we kana kajahatanana eta mah bongan sorangan. Mohon abah, abi salaresna mah teu tega mayahan teh. Namung kapaksa we. Salaresna mah sabada abi mayahan teh hate mah sedih. Abdi teh sering istighfar abah. Nya alus lamun kitu mah maneh kudu salawasna aja dina kasadaran. Tah saupama lamun aya oray asup ka imah tuluy nya disingkahkeun teh di sina kaluar teh harerese malahan makmung kaluar. Kulantaran bisi ngabahayakeun tuluy kudu boga imah ti dipayahan cikan-cikana dosa atawa henteu eta mayahan oray teh. Ari pangemut abdi mah henteu dosa abah, margi demi kasalamatan, demi kahadean pangeusi eta imah. Tah naon bedana jeung gorombolan? Nya kapan eta oray teh simbulna hawa nafsu. Sedengkeun adik gorombolan teh ukur ngagugu hawa nafsu demi kepentingan pribadina, demi kepentingan golonganana, kelu ngorbankeun sasama, kelu nandasa maksakeun kahayang badis oray we
anu asup ka imah atawa asup nya ka pilemburan wajar lamun dipaehan oge lantaran bisi ngabahayakeun demi kasalamatan demi kahadean jeung deui kapan eta gorombolan teh boga paham anu sasar boga anggapan lamun anu henteu sapamadegahan anu henteu saiman teh disebutna teh kafir malahan makelu jeung puncat pencit mayahan segala rupa. Kapan eta paham teh mangrupakeun racun atawa wisa anu ngabahayakeun lamun nepikeun ka sumebar. Kumaha kaharti ayeuna mah sabda? Kahartos Abah leres pisan. Kapan gorombolan teh urang leuweung datang ka lembur teh mawa mamalah. Nya mamalah ka sasama. Payus lamun dipaehan oge. Eta mah lantaran akibat pagaweana sorangan, Bah. Hayu ayeuna mah urang tahlilan, urang duakeun. Najan eta sileu nyai teh musuh, najan eta sileu nyai teh gorombolan anu jahat, tapi urang teh tetep kudu ngargahargaan salaku sasama makhluk, sasama manusia, ulah arek mika ngewa jeung mika geuleuh. Kapan inyana teh kiwari geus mindah alam, ku urang-urang duakeun we. Muhun mangga Bah. Ijat mika jeung sabda teh laju we ngirim doa ikhlasna karena jan sileu nyai teh gorombolan anu sakitu jahatna. Jadi musuh sakabeh rahayat, tapi tetep we didoakeun di dieu kabersihan jeung kasadaran kijat mika jeung sabda teh anu dina hatena estuning nyahan ngajalankeun sifat Rohman Rohim. Ulas asih kasasama henteu pandang bulu. Dacenah ceuk kijat mika mah urang teh teu meunang mika ngewa, teu meunang mika geuleuh ka jalmana. Sok sanajan ari kana pagawean jahatna mah urang teh kudu geuleuh we, ulah arek nurutan. Kitu kayaan sabda jeung kijat mika dina peuting eta. Heuleut sababaraha poe ti kajadian paehna sileu nyai catureukeun di leuweung anu jadi pajumputan sileu nyai jeung anak buahna teh. Bah Tasim ngarasa kalengitan, nakamana cenah sileu nyai teh nepikeun ka harita can aya mulang, malahan manggeus aya kana sababaraha poena. Inggih sileu nyai teh ngarandapan kajadian anu teu dipihareup. Sok sanajan cenah percaya kana tingkat pangabisana sileu nyai anu lain handap-handap bakal bisa ngajaga diri, tetep we kangaranan rek ngalapati musuhna pasti bakal tarung silih paehan. Inggis we cenah sileu nyai teh apes ngarandapan cilaka dunungan urang teh nepikeun ka ayeuna acan mulang euy. Dewek mah hari wangku kasalamatanana. Muhun atuh Bah, salempang inggis kumaha onam kumaha. Kudu disusulan atuh kaya kieu mah Bah. Nya hadena mah kudu aya nu nyusulan we ka itu. Da pasti atuh. Sileu nyai teh pasti bakal ngajugjug ka Ciparai heubeul euy. Saha atuh Bah kira-kirana anu daek? Nya ka itu nyusulan paleu nyai atuh. Dewek oke acan bisa nangtukeun saha-sahana di antara ramarane anu bakal idit ka itu. Nya kangaranan idit ka itu teh kapan gede resikona euy. Kasalamatan maneh oge penting. Bisi papanggih jeung tentara atawa katewak ku si sabda. Nya atuh Bah. Tapi kumaha nasib si sabda kira-kira Bah? Nah masih kene hirup apa geus kojor? Kapan bade dipaehan atuh ku paleu nyai teh? Dewek oke acan bisa mastikeun. Nya kapanan teu nyawa atuh. Kan bae ari nilik tina kayaan si sabda mah euy. Anu geus kalengitan si rombang sapiraku.
Sapira ku atuh eta. Sileuh nyai teh moal bisa maehan si Sabda anu geus lemor. Ngan bae ba anu jadi heran keur kuring manah ka mana atuh eta paleuh nyai teh. Lamun enya geus tepi ka lembur Ciparai heubeul terus mampu pikeun maehan si Sabda. Atuh ka mana betolok heor atuh bah. Boa atuh paleuh nyai teh kalah ka ngahekok di mah randa atuh bah. Gagabah sia capek teh. Sapira ku atuh kapan keur bajoang deuleu. Sileuh nyai ge moal mikiran bikang euy. Bisa wae bah. Kapanan paleuh nyai oge jelema normal atuh. Beuki keneh ka awewe. Najan sadala ieu cicing di leuweung oge atuh. Da butuh atuh kukuring hirup mah bah. Geus euy. Ayeuna mah urang mikiran saha jalmana nu kira-kira payus pikeun ka itu nyusulan. Ge saha atunya. Kumaha lamun nita si Ijan we. Kukituna hasok. Roan si Ijan euy titah ka dieu. Janten bade miwarang si Ijan atuh. Nah buat miwarang si Ijan henteu miwarang kuring atuh bah. Lamun nita sia mah euy. Sieun sia teh katewak deuleu. Kapanan sia mah ngomong-ona oge kitu. Gampang kanyahoan. Sedengkeun dewek arek nita si Ijan teh ngarah bisa nyamur atawa nyamar. Ini taituna teh kudu nyamar we atawa nyamur ulah nepikeun ka aya nu nganyahoankeun. Si Atang teh hanteu nembalan deui laju we atuh nyusulan si Ijan anu keur caricing we jeung baturna karumpul di luar. Teu lila si Atang teh geus norojol dibarengan ku si Ijan. Aya naon bah? Nyusulan uing? Ieu euy. Si aku dawek bakal diparentah nyusulan sileuh nyai. Kapan nu nepikeun ka kiwari teh acan mulang ka dieu. Inggis kumaha onam. Tah ku kituna. Maneh teh kudu ka itu we ka Ciparai heubeul susulan. Talunti ku sia. Ngan kade kudu nyamur atawa nyamar. Ulah nepikeun ka katewak. Tak kitu kumaha sanggup sia Ijan. Nya heuglah bah siap. Keun kuring bakal init ka itu. Enya bakal nyamur. Cek si Ijan nyanggupan we kana parentah tibah Tasim. Atuh singetna carita. Si Ijan teh runtah we arek ngajugjug ka Ciparai heubeul. Sedengkeun kayaan di lembur Ciparai heubeul, poe eta teh keur mereskeun bendungan atawa dam teh Sabda Kijat Mika jeung urang lembur anu sejenna teh sarua we barang gawe gotong royong. Ayeuna mah kari ngocorkeun we cai teh. Nya kapan ayeuna mah geus anggeus, geus bisa dipake. Mohon palabe. Nya ayeuna mah urang teh jongjon. Moal hese cai. Geus di Bandung mah cai teh gede najan halodo oge. Sok kainya. Gerak kocorkeun euy, gerak gulidageun caina. Cek baer teh nitah mukakeun lawang cai we anu ngalir. Anu engkena teh bakal nuju ka sawah-sawah atawa balong nu aya di eta lembur Ciparai heubeul. Cai teh maneh ngagulidag gede nakar. Urang lembur manis surak eyah-eyahan. Sawah anu kalaring teh kiwari mah geus kacayan deui. Mun kitu di balong anu saat kiwari mah bisa dipelakan lauk dewe ari aya cayan mah. Pak RT palabe Kijat Mika jeung Sabda teh atukeun ngobrol we opatan. Opatan ge bunga lantaran kiwari mah ngajieun dam atau bendungan teh cenah geus rengse. Jongjon ayeuna mah urang teh moal ese cai nu boga papelakan moal kagaringan. Mudah-mudahan wae hasil tatanen teh leuwih mucekil, leuwih nyugemakeun. Laras palabe. Jeung deui atuh mudah-mudahan kayaan lemburang teh bakal sarirana aman. Teu diganggu ku gorombolan.
Dari ayah goromolan manajan urang hasil tanen mucekil juga makan tetap we hariwang inggis digubuk ku eta goromolan. Muhun Pak RT nya mudah-mudahan we atuh sabada sileunyai aja binasa mah jaduk eta goromolan anu sok ngariweuhkeun di wewengkon teu aya mah lemur urang oge bakal aman. Nyajang tapi bapak mah masih kene hariwang ye. Da numutkeun beja mah cenah. Kapan goromolan teh beuki ngalobaan, malahan mah cenah. Anu lumpat ka wewengkon urang oge ka Gunung Halimun. Loba pisan eta teh. Nu penting mah anu teu tebih ti wewengkon urang nyata pileuweungan anu dicaricingan ku goromolan teh kiwari mah geus teu aya goromolanana. Nya kapan si Nyai geus aja binasa. Pun kitu di sesa anak buahna duka kamarana. Nya mudah-mudahan we Ujang. Lemur urang mah aman. Bapak. Jeung Pak RT teh nganuhunkeun pisan kana jasa Ujang. Pun kitu deui Kijat Mika. Nya anu sami sepak terjangna teh ngajaga keamanan nang tayungan sakabeh urang dieu. Eta mah geus jadi kewajiban kuring jeung anak kuring. Nya kapan kuring duaan teh urang dieu saha deui anu bakal nyah ka lemburna, saha deui anu bakal bela ka batur salemburna. Ngan bae kuring mah umajak ka sakur pangeusi lemur. Nya ka sakabeh urang dieu. Urang teh kudu samiu, kudu salawasna sauyunan dina ngajaga keamanan lembur, khusus nama tina gangguan gorombolan. Leres pisan palebeh. Ari ngajaga keamanan lembur matos janten kewajiban abdi duaan. Pun kitu deui anu sanesna. Namun ari kanggo abdi sareng pun bapa mah tiasa terjun langsung dina ngungkulan gorombolan. Sedengkeun ari nu sanesna mah cekap we merhatikeun kaayaan lembur. Bisi-bisi aya jalma anu nyurigakeun atanapi aya kajadian anu teu dipiharep. Tumiba ka urang dieu kedah saenggana didugikeun ka abdi duaan. Nyajangkeun we lamun bapa nerima laporan di warga lembur, ku bapa pasti bakal dibejakeun ka Ujang jeung ka Kijat Mika. Tah kitu muhun sae Pak RT. Sabada ngarasa cukup mah ngalobrol jeung deui dirasa eta dam teh kiwari mah kapan geus rengseh. Atuh nu opatan teh naringgalkeun sisi walungan marulang dewe ka tengah lembur. Ayeuna mah urang caturkeun deui si Ijan anu lumampah ka lembur Ciparai heubeul teh. Kira-kira wanci memeh sareupna kakara teupi ka eta lembur. Si Ijan bisa-bisa dina nyamurna teh nyamar jadi tukang baramaen we. Geus maju ka peuting yeuh. Aing teh mawa kabisa nalunti kayaan di ieu lembur. Nya leuwih HDG aing teh mending keneh cicing we ngadaguan wanci isuk. Lamun cicing di dieu mah bahaya. Bisi aya anu nyurigakeun. Si Ijan koloyong we kaluar ti jero lembur Ciparai heubeul. Manehna teh arek nungguan we di cenah di sisi lembur. Keun we isukan arek nalunti kemah. Si Ijan anu ngadon nungguan kapeutingan di sisi lembur Ciparai heubeul. Cicing we cinekul. Da puguh geus tuman kangaranan cicing di leuweung. Sok sanajan ayeuna manehna teh ngacinekul cicing di sisieun lembur. Di tempat-tempat anu harah-haraeun keur si Ijan mah henteu jadi halangan. Basa kayaan teh geus maju ka peuting atuh si Ijan teh kabaksa we kudu nyieun durukan. Karasa hawa teh manika cidat teisna ka cidat tiris nanda puguh keur usum halodo. Alah tiris-tiris ieu geuning ari geus usum halodo mah. Tapi keun lah aya durukan mah aing teh moal kabulusan. Kituna teh si Ijan si duru we kana durukan. Teu jauh ti si Ijan anu keur si duru dina durukan. Aya sababaraha pasang panhon anu merhatikeun ka si Ijan. Ari eta anu merhatikeun ka si Ijan teh taya lian ti urang lembur anu keur ngarona we peuting eta teh. Tingali euy. Aya jelema. Ya nya Sujang eta mah jelema lain Riri wa kapan keur si duru tuh.
Adi nempon si Durut teh sok ingat kana lagu. Hih. Terang kolendrang silondok pae nundutan tiga berus kana durukan mesat gobang kabuyutan. Siapa mah galakan nyanyi. Ayo urang pariksa kapan cek parete oge urang teh kudu ningkatkeun kawaspadaan. Bisi-bisi aya jalma anu nyurigakeun kudu ditewak. Nya bisi jalma jahat anu keur ngadodoho lembur urang. Bisa jadi eta teh mata-mata gorombolan. Ayo urang pariksa lah. Katempo eta nu ngarona teh beuki ngadeukeutan nyampeurkeun ka si Ijan. Kukuhe si Ijan teh mani reuwas lantaran katempo aya nu datang nu tayalian ti urang lemur. Keur naon kisilah ngadurukan di sisi lemur? Nya si Duru we kapan sakieu tirisna? Nya tiris. Urang mana Nah pecicing di sisi lemur sagarupa. Erek naon ieu teh? Kuring mah urang jauh. Kuku sasaat kuring kadatang ka dieu teh kapeutingan di jalan. Maklum lah. Kuring mah tukang baramaen. Oh, jadi maneh teh tukang baramaen. Tapi sia nu bener montong coba-coba ngabohong. Bisi-bisi sia teh jalma jahat. Bisi sia teh mata-mata gorombolan. Gebeg atuh si Ijan teh mani ngagebeg reuwas. Nah cenah eta nu ngarona teh nepi ka los-los nanya kalebah dinya jeung nyangka mata-mata gorombolan sagala rupa. Kuring mah baramaen, lain mata-mata gorombolan. Cik atuh ulah sangeunahna nuduh teh. Da kuring mah teu rumasa. Lain nuduh ieu mah. Kapan ayeuna teh keur usum gorombolan Kuring salakurana salakurona. Nya wajar we. Lamun tumanya ka maneh sarupa kitu. Nya atuh sing boga perasaan we. Kana-kana kuring teh galandangan. Kuring teh tukang baramaen. Anu sakieu buktina ulah nepikeun ka disangka jalma jahat. Ulah nepikeun ka disangka gorombolan. Jadi bener nya maneh teh lain mata-mata gorombolan. Nya sing wani sumpah. Kuring mah lain mata-mata gorombolan. Nya syukur atuh aya lain mata-mata gorombolan mah. Nya hampura we akang yeuh. Da kapan ayeuna teh keur genting. Loba kacaritakeun di mana-mana teh loba gorombolan anu sok ngaganggu ka pilemuran. Ngan untung we ieu lembur mah aman lah. Sabab di ieu lembur mah aya sabda. Malahan mah kungsi barengan jeung tentara ngungkulan gorombolan. Loba gorombolan nunggis pararaeh ditumpes. Malahan mah sabda anyar keneh maehan jadugna eta gorombolan tah kitu. Hampuranya ulah nyeri hate ieu. Lamun maneh teu rumasa mah geus we ayeuna mah hayu milu ka pos. Ulah cicing di dieu. Ngara teu teuris teuing ari cicing di pos mah. Nya teu naon. Nya nuhun we atuh ari diajakan ka pos mah. Bener ngara teu teuris teuing. Tembal si Ijan maneh teh milu we atuh kanu ngaronda. Si Ijan teh dipernahkeun we di pos rona. Malahan mangorobrol jeung urang lembur anu keur ngaronda. Si Ijan teh beuki panasaran hayang ngorek katerangan ti urang dinya. Ngeunaan gorombolan jeung saha cenah jadugna gorombolan nu geus ditandasa ku sabda teh. Nya meunang katerangan ngaranna teh si Leunyaay. Kuku we atuh si Ijan teh wani ngagebeg reuwas. Paingan atuh cenah eueuh mulang bae. Da pugu geus ajal binasa ditandasa ku sabda. Si Ijan teh cicing di eta pos tacap nepikeun ka isuk. Atuh ari geus beurang mah si Ijan teh laju we kagura-giru ninggalkeun eta lembur. Arek mulang deui arek bebeja ka Abah Tasim. Heuleuh mitra waktos naparantos teu kapannya. Segala urang tuna jajara carita jawara ti Gunung Halimun atau napi si Badog Lompang duwi ka dieu. Urang teraskeun dina sari anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya peratosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Mang saeulan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.